Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iyalah keyakinanna kudu dimantepkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ngaca we ngaca begitu ngaca kebeneran kasep. Duh, alhamdulillah dibere irung manjung, kulit bagus, awak semampai dan lain sebagainya. Alhamdulillah Gusti, bersyukur abdi ka Gusti dipasihan sakieu ku Gusti. Barang urang ngaca nu hideung teh sial jasa ya aing mah beda jeung batur. Kulit ieu mah jeung areng 12-12. Irung jadi mah kutil sakeuna teh. Iki kieu teuing ieu aing ieu. Allah aduh ieu sih dijieuna ku Allah bener ge ieu nang Allah. Pana tuh beda jeung batur. Iman kereueuh. Iman kereueuh masyaallah kuduna mangis alhamdulillah. Dibere ku Gusti Allah batur nu kitu atuh nu kitu nu kieu atuh aing gos kieu dis dadamelan Allah. Meureunanan Allah teh ngadamal teh nu kasep nu setengah kasep nu goreng nu geulis setengah geulis nu petot kitu bae meureunanan eta mah sakadar pandangan mata urang doang. Nu mantak Allah mah teu menilai zahirna. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Aya anu geulis tapi hatena mah teu geulis. Jang naon atuh tah mah. Lamun jelema sakadar boga beungeut jeung awak doang geulis, ai hatena mah teu geulis. Ujianna rumah tanggalna moal beres bae. Makan hati. Nyana moal salah tah. Tapi lamun urang boga pamajikan teu pati geulis tapi hatena masyaallah ku indah-indah teh. Mentak kalau banu kieu si itu krieu kawin jeung nu geulis kuron dipegatkeun heran aing mah pan aya nu ieu mah setengah henteu nu itu tapi terus bae kunaon nya nu itu sakitu geulis sakunya da ditinggalkeun mancung aya di nu itu bentik aya di nu itu putih aya di nu itu ya bagus tapi kunaon dipegatkeun aya nu ieu nya hideung nya petekel tapi pan terus bae orenganan masya Allah ya lamun si hayang nyaho pamajikan aing nu itu mah eueuh aji ka aing teh aing teh simana disabodokeun ku pamajikan lamun aing hayang nginum nyana ngomongna ge kos teu boga cokor bae teh aing senep jasa senep aja aing diganti baju teh atuh enggak teh ade ku sorangan idi kangjeng Nabi ge osok sorangan waduh senep jasa kana jantung gelis ku gelis dah masya Allah tapi lamun minta duit pohara dibere 1 juta monya 1 juta bere deui 2 juta ya paya keneh ge jadi asana teh aing teu ngeunana tapi barang boga pamajikan ieu deuk ka mana ka deuk make baju nu mana masya Allah asana luluh hate aing tidak berdaya begitu mantas di mamananya nangis saya dilawang tuh datang melambaikan tangan di papa kujana teh di barengan ditanya kumaha tadi di jalan ka aduh ngeunaheun dieu kajunyana di sisi di dieu bangona lamun kaula hayang nginum teh nya nangis siap mawakeun cai teh kadang-kadang mangga hihidan ka aing teh ya Allah ya Rabbi ya Allah rupane ora pira aduh Gusti Allah doang tah eta geus balik ka pribadi geus mata nah iyalah nu hese diduga jang naon geulis dan sakadar cangkang doang orang hatena mah teu geulis maningan nu sederhana hatena geulis waktu sholat zuhur nyana geus mamawa anduk bae luar biasa pohara jasa geus eleh salakina mah geus suganti arek mandi orang rek diseuseup
jadi teu hese salaki teh teu hese meunangan ayo ya ka mana makanan nyana keur di mushola salat alhamdulillah urang geus teu bisa kumaha asal geus di mushola geus teu bisa kumaha lawan sababna lantaran nyana keur menghadap khaliq urang bisa sabar tapi lamun masih ka mana nyaho ya tadi mah dia nonton TV bae juga leos kula ge teu diajak sial teuing beda Pak coba jangan masih ka mana kalabatan careuh masih ya ya Allah ya Rabbi tuh kitu keneh kasalaki kasep teu sabaraha tapi bageurna luar biasa Masya Allah pamajikan dede kasalaki lantaran salakina dede ikir cerita rumah tangga gagah aya di salaki kasep aya di salaki harta aya di salaki tapi Masya Allah sungar sengorna luar biasa pamajikan nanya tuh jatanya baik kos polisi baik wede cek pemajikan kajeng koko mah ge azan boga nu anyar ya mah ye geus kitu bae pan pamajikan mah ka dek nginum teu ditawaran nginum sorangan aing wah angin teu seger ya angin teu seger bener bae kanyahoan orang di Subang Masya Allah gagah aya di nyana kasep aya di nyana sugih aya di nyana tapi nyeri karena hati pamajikan menghadap pamajikan ka haji aidek nyandung mah nyandung beja awe mah geus biasa tuh dicandung mah dina masalah nyeri menyeri bae tapi ka haji atuh wayahna bae mun di ditu sapoe di dieu sapoe mun ditu dua poe ditu pang bagikeun atuh jajang ka haji keneng ke lamun di akhiratna dituntut sia ceramah kus MZ bae teu kira bener coba geus teu bisa kuna sehat bae geus teu bisa eta teh ngan sakadar zahirna doang kasep jeung gagah jeung sugih horeng batin mah miskin tuh naon eta iyalah teu inget kabeh meunang ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala asupkeun ka sanubari lakeun di jero sanubari tanamkan rapih-rapih bahwa ku urang datang ka maut keyakinan urang bahwa urang teh meunang ngatur Allah diatur ku Allah nangtung urang menang Allah diuk urang menang Allah ngomong urang menang Allah kicep urang menang Allah denge urang menang Allah eueuh hiji pagawean nu lain menang Allah tuh kabeh menang Allah ditambahan deui wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir Gusti Allah teh al-qahiru anu maha kawasa anu maha gagah anu maha ngalindih alladzi la yujizuhu syai'un wal aya nu bisa ngapeskeun hiji perkara ka Gusti Allah naon bae ge mustalian luhur Gusti Allah ma fauqa ibadihi di saluhureun hambana wa huwal hakimu Gusti Allah teh maha bijaksana di makhlukna al khabiru tur maha uninga ka hambana uninga zahir jeung batinna uninga kana batin teh kosakumaha uninga kana zahirna bae nu samar ti Gusti Allah urang lamun nyaritakeun fauqa dina ilmu nahu fauqa teh mun urang nyaritakeun di Mekah mah fuk sakurangana tuh di luhur fen ya syekh fuk teh luhur fauqa nya nama fuk urang Arab atuh kos kitu ila ayeuna ilen tori ilen haj naon ilen teh ila ayeuna tah gitu ai urang mah pan biasa di madrasah teh ya man ismuka ismi soleh tinggalin lumpat kurang Arab tuh kos gitu hei gimana ilim gitu bae orang Arab mah tapi ge fuk teh lu tat handap padahal mah tat handap
Teh urang dedengan kos kitu teh tah sapoe dua poe tilu poe saminggu oh paham itu teh di urang teh dididik ku lingkungan ngaran dididik ku lingkungan. Jadi lamun urang dididik ku lingkungan metere kos kumaha kos urang di Mekah dididik ku lingkungan anak nu di dieuna tilok salat kan dadak di ditu mah resep salat di dia tilok berjamaah di ditu mah lompat kana hayang berjamaah eta kudu dididik ku lingkungan eta paling nomor hiji ngadidik karakter manusia. Geus jelema lamun teu terdidik ku lingkungan buang kawarah hirup di lingkungan pesantren tapi teu daek gaji teu terdidik ku lingkungan eta teh nyana buang kawarah jasa. Nu mantap kita orang-orang luhur mah orang-orang intelek ngeuk mempergaulkan anak teh nyana memilih teman kamu siapa jangan si anu aja eta teh naon sebabna lantaran supaya terdidik. Urang lamun babarengan jeung nu bodoh ka bawa bodoh tapi urang babarengan jeung nu pinter ka bawa pinter. Urang ayeuna babarengan jeung tukang main sit bae milu tapi urang babarengan jeung tukang salat urang teh minimal neulekeun nyana kebel-kebel urang babarengan jeung ahli fikih kebel-kebel hafal fikih babarengan jeung ahli nahu kebel-kebelnya mubtada khobar bae mah babarengan jeung ahli Allah makrifat lalaunan jadinya ner lantaran eta pengetahuan seseorang teh nungtun batur atau yasruku tob'a cek hikam teh kos kitu kanu mantak ge urang teh ye neuk masantrenkeun anak ka mana ye supaya terdidik rapi lingkungan anak eta mendidik nomor hiji. Lamun hayang bisa bahasa Inggris atuh ulah di kamaukeun atuh engke paling ge ora mengkonon sida mah ge wede anu timbul teh kos kitu arep endi sira tadi ge kos kitu nu bijilna atuh kudu dikamanakeun mun hayang bisa bahasa Inggris di ka Amerika ke di ka Inggris ke geus teu kudu sakola asal cicing di ditu balik 3 bulan bisa bahasa Inggris atau dididik khusus di pendidikan English studies kos kadar itu nah iyalah pendidikan lingkungan teh awas wa huwal qahiru Gusti Allah teh anu maha maksa maha kawasa moal aya nu bisa ngelekeun jeung ngapaskeun ka Gusti Allah mah mustalian Allah mah maha luhur luar biasa kaluhuranana fauqa ibadi ikeun nyaritakeun fauqa lamun urang nyaritakeun to nu hiji dihandap tuh nu hiji deui di luhurna fauqa teteta nu mana tuh cung beureum tuh di luhur tuh ija luhureunna nya fauqa eta tah tuh di hadapan tah ngaranna tah handapeunna oh eta bahasa Arab eta mah ngaranna fauqa makannya aya fauqa teh manziliyah atawa disebut teh ieu teh fauqana teh fauqa kitu naon ngaranna manziliyah jadi ngan sakadar fauqa teh pangkat ari sia nyaon teh kasar witi nyaho ari kasar niti atuh jauh cek sia gelisan mana atuh jauh tah mah po sarwiti mah luhureunana eta luhureun teh lain sarwiti numpakan sarniti luhureun tina gelisna berarti tah kagelis apa kana tah pokok kana mun ditanyakeun ai sarwiti jeung sarwiti oh sarwiti mah fu fu kana luhureun sia nyaon teh Haji Heri nyaho aing ka Joni nyaho eta usahana waduh jauh luhureun Joni mah luhureun teh lain berarti luhureun numpakan mamakania ieu beban ziliyah eta lamun kurang dibahas fauqa teh moal kaluar ti 12 tempat fauqa jadi urang ngebahas fauqa bae ge moal geus datang ka lohor ya
Moal anggeus mun dibahas hiji-hijina ka di jurusana aslina fauqa mah aslina makaniah geus digunakeun keluar makaniah engke bakalna jadi majas panjang deui tah ngaji kos kitu tah atuh kula kitu bisa emang ngajalanan teh majas teh kos kitu teh hese teh ngaji teh tah ieu tah deuk jelaskeun fauqa besi kieu doang kieu Allah teh maha luhur kaluhuranana aya luhureun hambana. Jadi berarti Allah teh aya di luhur langit hambana mah dihandap besi kos kitu mengkol siap bahaya mentak dijelaskeun fauqona heula ieu mah fauqa teh manziliyah ngan lamun dibahasakeun fauqa manziliyah berarti aya persamaan panjang deui bae mata poal kaudak ieu mah hese jasa ieu gaji fauqa bae hese fauqa geus mending ulah dia aja cek ulah mah puyeng udah bahasa batu geus teu kudu jadi ieu mah fauqa teh tisaluhureunana sampaikeun ka dibahas kos kieu meureun Allah teh saluhureun urang teh luhureun lain kitu meureun di langit lain kitu meureun di luareun bumi Allah teh lain kitu besi saluhureun hamba dak wabeh saluhureun makhlukna jatuh manusia kapan makhluk atupan bumi jeung langit ya beureun makhluk atuh Allah mah di luareun eta meureun ai saluhureunana mah lain kitu ja Allah mah aya kuarige di mana aya di dieu mana ieu coba cekel tunggal ka cekel di mana tuh belah katu lain belah kaca lain belah hareup lain atuh beureun belah tukang lain di luhur di dieu lain di handap lain katincak atuh aju di mana atuh nu ngagerakeun sia eta Allah anu ngiceupkeun sia eta Allah anu lamun urang neuleuh make tiung koneng teh urang molotot eta aya Allahan di dinya eta lain samarangan beneran eta kos kitu teh urang resep teh kasih itu teh nang Allah urang greget teh eta teh nang Allah tah ieu teh nang Allah kabeh anu urangan kabeh ge nang Allah wa huwal qahir Gusti Allah teh maha ngalindih maha kawasa Allah maluhurna ngalindihna ka kawasanana fauqa ibadihi di saluhureun hambana yakni hambana boga kakawasaan teh meunang ti Gusti Allah Allah mah di luhur atas luhur nurun ala nur fauqan nur cahaya di luhur cahaya di saluhureun cahaya eta keur carita cahaya Gusti Allah mah aya di saluhureun sagala-galana ieu nu ngatur urang teh Gusti Allah anu ngaayakeun urang ti eueuh Gusti Allah anu nangtungkeun urang Gusti Allah nu ngadiukeun urang Gusti Allah anu mere kicep Gusti Allah nu mere ngadenge Gusti Allah anu maremkeun dedengean Gusti Allah anu ngadengekeun deui Gusti Allah anu ngaleukeun urang ka sagala rupa nang Allah diparemkeun ku Gusti Allah tadi teh eta mah kabeh ge meuning Gusti Allah heueuh hiji pagawean nu dipigawe ku urang lain ti Allah moal aya kabeh menang Allah Allah mah al-qahiru fauqa ibadihi aduh ai menang Allah mah geus bae urang cara ricing we budak ya kabeh ge menang Allah atuh nu dikasorgakeun nang Allah kana nerakakeun menang Allah kuari jelema ieu didaekeun salat nang Allah eta jelema teh didaekeun mabok menang Allah aya teh dijadikeun pejudi nang Allah aya teh dijadikeun pesina menang Allah aya teh pejabat korupsi nang Allah nah mantep cak pejabat teh nang Allah eta ngan sia deuk dikamanakeun meureun ku Allah menang Allah can kaharti cenah kiai kabeh menang Allah tapi pan Allah mah teu adil amat pan kabeh nang Allah tapi di akhirat nu ieu ka surga nu ieu ka neraka cek anu di ka nerakakeun teh Gusti aya abdi didamel ku Gusti ku saha ku kaing aya abdi ayeuna dimasiatkeun ku saha ku aing pada tu abdi di ka nerakakeun kumaha aing bae Gusti pan kitu amat we itu kumaha aing bae aing pangeran
tapi abdi nuntut keadilan Gusti. Hari itu si itu teh disolatkeun bae ku Gusti di dunia nangsa nang aing ajunya nang ngaji bae nangsa nang aing ajunya na boga harta daek sodako nangsa nang aing aju ku ari di ka sorga keun nangsa nang aing atuh kunaon abdi teu dikitukeun kumaha aing bae bego. Teu bisa Gusti, teu bisa cageunat tetep abdi nuntut da heula kunaon abdi teu dikitukeun. Jameureun abdi lamun dikitukeun mah daek ngaji daek salat atuh bener abdi ge di ka sorgakeun. Tetep abdi bung ka neraka Gusti panas. Panas. Malaikat ulah loba omong tetep ka neraka besen ge heula. Putuskeun heula ieu. Allah teu adil. Tetap Allah ya ta'adil lumantak di dia diberian wa huwal hakimul khabir. Gusti Allah teh anu maha bijaksana di makhlukna. Didamel nu jangkung, didamel nu pendek, didamel nu putih ku Gusti, didamel nu hindeng teh ieu teh bijaksana Gusti Allah. Nu ieu mah dagangna maju, nu ieu mah dagangna mundur, ieu teh bijaksana na Gusti Allah. Nu ieu mah jadi sugih, nu ieu mah jadi susah, ieu teh bijaksana na Gusti Allah. Lantaran Gusti Allah ma'al khabiru anu maha uninga di bawatinihim kajrona sakumaha nyahona kana zahirna bae. Tetep abdi nungtut ka Gusti kunaon make jeung abdi dimasiatkeun sakitu bae abdi. Kok dulur abdi tetangga abdi mah dikasorgakeun ai abdi dimasiatkeun kunaon ayu. Abdi tetep demo ka Gusti dek yen komplotan demo BBM naik cak Gusti Allah kieu aing mimiti nyeun lauhil mahfuz haju aing nyeun kolam pernah ku aing dicatet seluruh huruf haju geus dicatet eta ruh kabeh moal kurang moal leuwih ku aing ditanya alastu birabbikum aing tah lain pangeran anjeun pan sia ngajawab qalu bala haju ku aing sia diturunkeun ti alam lahut ka alam jabarut pan sia masih keneh muhun-muhunan dek nurut ka aing diturunkeun ti alam jabarut ka alam malakut alam malaikat pan sia didinya ngarobrol yu urang patuh ka Gusti ulah kumaha deuleu tuh malaikat kon pabeh ngomong kitu. Barang sia diturunkeun ka alam nasut alam nu rusak alam nu pana dibere mata jeung dibere ceuli pan aing ngutus rasul titah nuturkeun rasul eta teh rasul ku aing dibere mukjizat kabeneran unggal rasul dibere mukjizat macem-macem sia teh kapan di akhir zaman di umat Kangjeng Nabi aing Muhammad ngaranna pan dibere ku aing mukjizat Muhammad teh Quran terus disampai-sampaikeun kapan ku ulama pan sia teu ngajeding mulai naon Gusti ngajeding bodoh sia teh nyaho ngajeding azan tah sia teh teu melu wah aya deui melu deui parah ti ngajeding teh mata sia teu melu tah teu ngajeding teu melu sia pada tak beureut teu ngajeding teh nang ti Gusti teu melu teh meureun nang ti Gusti bener cek Gusti aing panitah nyampaikeun melalui Muhammad Rasulullah ti Muhammad disampaikan ku para sahabat aya khulafaur rasyidin ti sahabat ku aing terus kita disampaikan melalui umat aing pilihan-pilihan wali-wali Allah pan sia ngadenge Abdul Qadir punya sia Abdul Qadir nyaho di mana sia Abdul Qadir pondok tukang lauk
nyaos ya ka Imam Syafi'i, nyaos ya ka Imam Hambali, Hanafi, mazhab-mazhab, nyaos ya ka wali sultan aulia nu aya di Indonesia, jasiam orang Indonesia aya wali sanga nyaho, aya henteu di Banten wali aya henteu penerus walina aya juara sub Golkar lain wae eta sama kerebekeun aing mah batur sia keuleuh eta penerus nyampaikeun nyana tanpa pamrih, teu kudu dibayar, teu kudu disasalamanan, nyana mangan sakadar nyampaikeun hak walau muron pan sia teu ngajeding, pan kredit teh diharamkeun pan sia terus, pan bunga bank teh haram pan sia terus, pan korupsi teh haram pan sia terus, judi teh haram pan sia terus, zina teh haram pan sia terus kan sia mun aja sia geus percaya eta bahwa eta kalakuan sia percaya tapi panang Gusti kene kumbung-mungna ka neraka ieu si Joni urang Cikupa embungeun di sidang babeh ngadengekeun bisa tukangan terus Jon terus ulah sampai ka neraka urang Masya Allah pan Gusti teh nyarita dina Al-Quran cek si Joni wa huwal qahiru fawqa ibadihi pan eta teh Gusti kabeh bener cek Gusti Allah tengetkeun ku sia pagawean kabeh ge meunang Allah milih pagaweana nang saha milihna Gusti nang saha milihna nang abdi tah eta can kaharti Gusti sia keur cicing di imah encan boga pilihan naon hajut tak aya keretak teh aya eta gembrang-gembrung di ditu naon orkes sama dangdut saha epitama tamah we tama kuno nu anyar saha biduana nu anyar ting sia eta harita tergerak hate sia tah eta teh hayang nonton eta teh kahayang saha kahayang abdi tapi penting Gusti kan terus cak deui tukang Jon terus Jon ulah datang ke eleksi nabi kalau pun dipilihkan ku Gusti mah tetep bae moal apa nabi buktina babaturan abdi nuku abdi diajak yuk kurang nonton dangdut panjana mah embung malam nani cek yana teh malam Senin embung malam Minggu embung ayo ngaji bae boga pengajian di ditu teh eta panang Gusti kene pilihan gitu teh bener cek Gusti itu makana ulah di neraka hakeun cek nang Gusti kabeh si kana neraka ai si hitungna henti is di neraka kuring panas gas aing teh nenden bisa memeh ikhtiar ngaranna dain teh pengajak penggerak anu ngagerakeun ikhtiar anjeun anu mimiti memeh ikhtiar teh tah kereteng dain ngaranna eta teh ku aing dijieun sanggesta dijieun dipasrahkeun ka sia ikhtiar engke ngabentukna tah eta tah jang nempelkeun ganjaran jang nempelkeun siksaan pan aing nyampikeun ka rasul aing pan aing nyampikeun ka wali aing pan aing nyampikeun ka ulama kadenge ku sia di pangajian bahwa ikhtiar urang lah nu urang pamere Allah sanggesta digerakkeun ku dai da'iyah pengajak penggerak di jero hati anu maneh kemudian milih karena pilihan eta
pan aing nempelkeun ganjaran teh di dinya saha nu pilihanana ibadah surga pan cak aing, saha nu pilihanana maksiat pan neraka cak aing. Pan aing teh geus nyen syariat bener nu ngalaksanakeunna nama aing, coba nu ngaikhtiaran dai sia tah. Kaartin teh Gusti muhun Gusti. Kunaon atuh si Haju nongtong si Ting Ting ngigelna Gusti muter alabatan inul. Ieu tah siksaeun teh ta eta nu ngertegkeun zina sia nu ngalaksanakeun zina nama aing tina kereteg sia berangkatlah sia leumpangna nang aing tapi dibawa ku kereteg ikhtiar sia kemudian meuli di hotel naon kada Tangerang layan mah di Jati Jarore eta mah tahun hebat sepira teh orang Bitung jeung orang Brebes nah ieu mah nu rada bagusan coba di ditu deket bandara rada baragus mah di dinya teh rada marulus cedana paling 2 nah keretek sia berangkat sanggasa berangkat meuli berangkat nama aing nu ngaberangkatkeun sebab sia ku aing dibere sehat aju sia dibere tanaga ku aing nang aing tapi pan aing mah pangeran mun aing teu kitu aing teu adil atuh ka sia ngan keretek sia dai sia ikhtiar sia tanu sia aing nempelkeun siksa di dinya tah. Adapun pagawean nama nang aing awas wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Allah maha hakim maha bijaksana. Kunaon atuh sia ngretegkeun teu beres ikhtiar sia pan sia malam minggu diajak ku babaturan sia mani ngaji bae pancak sia aing mandek nonton dangdut bae eta tak kereteg kos kitu can kaharti Gusti supaya kahartiin ku si Jepri joli cek si Jepri sia sing bener atuh ngadakuana dihareupeun Gusti aing bakal diseret ka neraka supaya kaharti kieu cek Gusti Allah segala rupa teh boga maksud di alam dunia adapun anu ngalaksanakeun nama aing kumaha aing bae tapi maksud sia kadeuleu ku aing teh deuleu maksud sia al khabir maha uninga ka jero batin maksud sia katara jasa ku aing deuleu batin sia sakumaha deuleu zahir sia khabir pan aing dina Al-Qur'an ayat tuku sia dibaca tadi dibalikeun deui ka tarang sia kaing dekat dakwa bahwa Gusti teh fauqa ibadi bener jasakan sia salah ngagunakeunana aing teh al khabir nyaho ka jero batin sia aing nyaho ka tujuan sia coba Gusti tujukeun contohkeun ketika maneh muriang haju maneh neangan obat eta neangan obat hayang naon hayang jaget pan eta kanyahoan pan sia neangan obat teh pan hayang jaget haju sanggeus sakitu maneh teh neangan obat di dokter obat di warung mah teu mempan harita teh hajupan sia hayang ka dokter ta eta teh ai ka dokter nama berangkat teh kapan ku aing teh diberangkatkeun sanajan kadeuleuna mah melalui anak-anak sia jeung dulur-dulur sia ku aing tapi maksud sia ka dokter teh kapan hayang diperiksa hayang naon tuh hayang cager kajawan kan ku aing sia kajawan hayang cager kan tuh siap berobat ke dokter setelah ku dokter dipariksa tensi darahna ternyata darah tinggi cek dokter sing ade ieu teh hiji ulah ngadahar lauk asin
nomor kedua ulah ngadahar daging umbe, nomor ketiluna ulah ngarokok, nomor keopatna ulah ngadahar bangsa anu ngahudangkeun kana darah tinggi sarupaning bubuahan-bubuahan anu kira-kira ngahudangkeun duren teh manggis teh panas tamah termasuk kana duku ulahnya pansian nurut eta teh aya naon kajawan kan ku hari sia make kacamata hideung make kaos hideung ku hari dek lompat ka Karawang aya naon kakewak sia kajawan kan aju sia sesumputan di kantor padahal mah kantor aya tapi kunaon menyelesaikan permasalahan teh lain di kantor kunaon di puncak menyelesaikan permasalahan teh padahal mah kantor aya aula aya hayang naon teu bisa kukumaha orang dikitukeun ku Gusti Allah geus Gusti tutup kana raka berarti kumaha Gusti bae kacarak sakitu doa ge aing teh al khabir cek Gusti Allah makanya aing ka jero batin sia golek-golek di hareupeun kaca aju nyisir anu rapi aju make baju ge henteu sambarangan rapi aju sia tiapan ka undangan waktu malam minggu eta pamajikan ge kapan teh diajak lantaran pan sia geus SMS-an jeung urang Cikupa eta teh akan maksudna neuk naon teteh make minyak seungit lagi anu tajem teh kanyawan pan ku aing aduh izin geus ulah diterus dibukakeun keheula cenah geus sia ka aing demo ku aing geus dianggeuskeun sia deuk dianggeuskeun sia teh kapan baheula teh pagawe negeri PMS di bawah naungan Ismet Iskandar kapan sia teh harita jadi pimpro harita bener mun Gusti entos ulah kantos-entosan lantaran nu sejen ge bakal carua jeung sia kieu waktu sia menyelesaikan proyek harita lantaran maneh teh pimpinan proyek kapan harita teh aidana nama ti dituna aya 3 miliar tapi pan ku sia dibangunkeun mah ngan saukur 1 miliar doang nu 1 miliar pan geus disuntik di ditu ku luhur sia tinggal aya 2 miliar nu 1 miliar pan ku sia dibabagi tinggal 1 miliar depan diteken ka handapna ka pelaksana awas harus ini atau nggak bisa Pak masa harus 5 cm aja dengan 1 mm nggak bisa Pak pokoknya Pak kau tidak mau tahu harus udah gini aja kita ngobrolnya di kantor jangan di kantor sono yuk di mana sono rumah makan Padang boleh udah gini aja nanti kalau diperiksa yang sebelah sono yang dibuat 5 cm yang lain-lain yang nggak ada 3 cm juga nggak apa-apa yang di sono aja bikin 5 titik yang di sono nanti barang-barang itu jadi untuk supaya kelihatan bahwa kerja kamu itu bagus ya udah 1M laksanakannya oh iya kenapa nggak di kantor jangan banyak ngomong udah iya udah transaksi set panaing tehnya hojak Gusti Allah panaing al khabiru kita bisa miliar di kapan akan Gusti ya pan Gusti ge obir tuku bagus di bae eta krebakeun aing ta eta Gusti bisa miliar ka mana tanyakeun ka ditu ka luhur sia nu yeun jalan ge pan sia pimpro abdi ge diteken di luhur Pak pepa Gusti gitu eta keur carita leutik keur carita Bank BI kercarita Bank Senturi kercarita Bank Citibank orang luar nenden uang di Indonesia di Citibank bank internasional yang harus ditandatangi oleh Presiden Bank BI ketika mali teruskan ya bukan enggak internasional 5 urusan anak pas gitu keneh bae sarua bae panggil pan aing al khabiru ya sia kiai kan kunaon sia aju asup golka sekupi aing nyaho ka hate sia teh resep dunia pamere teh atut sia teh pan lain dek ngembangkeun agama ka belah dieuna hayang masyhur sia teh hayang disasalamanan jelema teh nyebut kiai ge pan sia marah sia teh pan aing al khabiru nyaho ka batin sia
sia teh geus dikiaikeun ku jelema tapi pan sia asa aing jadi kiaina geus sia kuari mah dikasorkakeun ngan lewat jahanam lah. Yo mana Gusti saya sekupi nama leutik tapi perasaan takabur sia bersanding jeung bupati takabur sia asa aing bersanding jeung menteri asa aing bersanding jeung nusugi asa aingna nu ku aing disiksa sia lain tawadu pan kabeh ge ieu teh nang aing pagawean teh meunang aing teh saluhureun hamba aing tapi kunaon atuh sia sujud ka makhluk aing mentana ka makhluk aing penta ka aing sia ulah kudu ka makhluk aing ketika sia menta ka makhluk aing siksaeun aing wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir inggis dikorek kabeh ka jero siapan boga pamajikan harita ajupan sia terus ka ditu kepala raja mun aju sia make kumis palsu pan sia mau ustad abe ulah kanyawan pan enggak satu Gusti izin cek naon eta sia Gusti mayao nganjang kan aja di situ aja kurang atuh Gusti ante dikawin ngan di baba doang pan sia ustad nu di mana marah bae atuh kunaon maningan marah bari kawin daripada kawin teu dimarahan sakitu ge teu kawin marah bae komo mun kawin ajawan bae ajawan siapan boga HP eta SMS-an ai penting naon sia maksudna kanyahoan kabeh ku Gusti Allah make baju maksudna kanyahoan make samping maksudna kanyahoan boga kendaraan meuli kendaraan maksudna kanyahoan meuli motor maksud kanyahoan persis okos sakumaha tadi urang ka warung meuli obat urang ka dokter meuli obat kanyahoan ku Gusti Allah sia nu manta ka dokter ke pan hayang cager sia teh sia nu manta ka tukang urut teh pan sia hayang cager sia teh tah sakumaha urang daratang ka dieu Allah nyahoeun sia teh pan ngaji ka Cilongok sia teh pan hayang bener nyahoeun oh kabeh ge muhun cak Allah henteu itu mah kunaon Gusti mah SMS-an bobogohan nyahoeun Gusti Allah cak awewe teh aduh aing ge kanyahoan yeuk meuli kutang heuh macem-macem campur-campur atuh sakudu bae tah nyanggakeun ka Gusti Allah anu neuk ngaji mulus Allah uning al-khabir anu ngan sakadar teh kayang nyaho bae coba kumaha ngaji Allah al-khabir aya anu ngendek nyilip bae lantaran diteangan ku musuh al-khabir aya anu neuk SMS-an bae bobogohan sugan jadi nyandung al-khabir aya anu neuk balanja bae aya anu neuk dagang bae aya anu neuk neuleuan bae mana ieu sendalna nu bagus atuh Allah ma'al khabir nyanggakeun tah kuari geus kabeh berarti kanyahoan ku Gusti Allah jameunang ngatur Allah balikeun kuari ka ayat anu luhur horeng kabeh ge meunang Allah urang ka dieu ngaji begitu keluar sendal urang aya nu maling ulah kukumaha geus ieu horenganan meunang Allah beres komun aya ieu jelema maling sendal ngan hiji-hiji deui ieu tinggalin ieu ku aing teu bisa kunyana teu bisa ieu ya heuy bedak pamalingan ieu hiji deui ieu kagok ieu gegeraan ieu tah kuduna mah kitu aya si hayang mah tah los mantep jasa ieu mah lain oh sia nya maling aing mah kitu ge mancing sia berarti pamalinganna diborgol sia ku aing tah iyalah kabeh ge dibalikeun ka Gusti Allah lamun urang geus bisa kos kitu mantep jasa ketika orang dibere sehat jangan Gusti Allah pan sehat ge kajen teuing ge obatan ku kumaha ge ayo aya gering matu gering bae nyanggakeun ka Gusti Allah endek aya diobatan mah syariat ge urang mamakom syariat mangga henteu salah henteu ngan kabeh ge lain ku obat ulah tategenan ka obat tetap tategenana ka Gusti Allah syariatna meunang dokter obat urut dan lain sebagainya
tetap tatagenana menang Allah syariatna ngawarung, tetap tatagenana ka Allah syariatna dagang, tetap tatagenana ka Allah syariatna digawe, tetap menang Allah tatagenana ka Allah syariatna bisnis. Pangkat urang pangkat syariat, bawalah bahasa syariat kusungut asupkeun ka jero hate syariatna. Karak rada salam rada kene teh encan-encan masih kene encan rada doang, tapi lamun geus luhur pangkat bangsa geus solihin naik wali geus suruhat syariat kabeh nang Allah titik. Yo atuh eta mah syariat jang sia aing mah geus teu kudu make syariat sebab syariat geus ditinggalkeun ku aing mah geus melalui hakikat ya hakikatna memenang Allah. Hakikat mah menang Allah kabeh geus berbicara hakikat geus ngalangkahan syariat geus lain deui tah maka dituna geus kamil tah eta tah nu bisa mukamil ngaranna sempurna bisa menyempurnakan anu saja. Lamun tahapan syariat ngajina tetep sapinah bae, ngajina tetep takrib bae, ngajina tetep bae masih kena Fathul Muin Fathul Wahab tahapan syariat didinya bae teu bisa nyana kudu ngabebener batin batur lantaran kadang-kadang nyana ge hasud, kadang-kadang nyana ge hasud atuh nyana na hasud kene kiai mah kiai udang-udang na gede tapi hasud kene teu bisa ngaberesan hasud batur lantaran dirina ge bobolokot kene teu bisa ngabebener ria batur lantaran dirina ge bobolokot kene kuria encan sampurna dirina kakarak bab zohir doang ke geus ditapakuran jeung dimorokobahan batinna sesuai jeung posisi-posisina beres lempeng kapanggila jeung dai. Lamun tadi sakadar pembahasan dai di awak kurang anu ngagerakeun timbul ikhtiar kuari maka panggih jeung dai na artina dai teh nu ngagerakeun timbul ikhtiar pan menang saha eta teh menang Allah karasa asa babarengan jeung eta kuari asa deleukeun ka eta atawa asa dideleukeun tah kuari mah lempang asa bareng jeung Allah diuk asa bareng jeung Allah nu ngagerakeun kana ikhtiar urang teh tadi disebut dai. Mun ditanya di mana ayana wallahu a'lam, lamun ditanya aya tahu aya, lamun ditanya belah mana wallahu a'lam. Nu penting aya eta mah ngan sakadar karasa tapi hese dijabarkeunana geus tukos kitu mah dunia eta leutik bakalna lantaran nu ibadah kabeh ge ka Allah, salat di dieu ka Allah, di Mekah ka Allah, di Yerusalem ka Allah. Allah na eta nu neuleukeun ka seluruh jagat. Nu teu kadeuleu ku Gusti Allah di mana bae urang ayana kadeuleu ku Gusti Allah. Nah lamun geus kos kitu asa dideuleukeun bae ku Gusti Allah adab bakal aya boro di nu loba jelema cacak-cacak di jero kamar ge tetep bae adab teh dipake lantaran naon Allah neuleukeun bae di mana bae iraha bae ka mana bae hiji tempat nu teu kadeuleu ku Gusti Allah karak mulai geus jadi wali ti dijalah diboro ku jelema boro keur benerna keur salahna ge tetep bae dipake jimat sebab naon nyanana geus ka Allah bae misah geus bisa nyana teh antara dunia jeung makhluk geus teu kadeuleu memeh paeh geus asa paeh ti heula memeh ka akhirat geus aya di akhirat awakna kadeuleu nama di dunia lelempangan orenganan airoh nama geus aya di akhirat keur babarengan dina mizan babarengan dina sifatan siratal mustaqim keur babarengan neuleuan neraka keur babarengan neuleuan muridna keur babarengan neuleuan umat keur babarengan jeung para rasul keur babarengan di sorga kos kitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala wa iyam saskallahu biduril fala kashifalah nu bisa ngilangkeun madarat kecuali Allah wa yamsaska bi khairin lamun bae Allah nu ngeunakeun kana kahadian atuh kumaha Gusti Allah fala rada li fadli cukup ta urang dibaca ku urang Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram Allahumma la mani alima wala mu'ti alima wala radda atuh eta teh nu kurang dibahas
lamani alima atau itamualaya nu bisa ngahalangan kana pamere Allah wala muti alima mana tamualaya anu bisa mere lamun dihalangan ku Gusti Allah wala rada lima qadaita mualaya nu bisa nolak lamun geus qada ti Gusti Allah dibabaca unggal magrib tapi nyarekanan mah terus bae dibabaca unggal magrib unggal subuh ge naon sababna teu asup ka jero sanubari lantaran teu pernah nyaho kana hartina. Tah sageus nyaho kana hartina mah akur jeung ayat ieu. Tah nu mantep ge ieu mah sesuai jeung Ibnu Abbas teh. Diriwayatkeun ti Ibnu Abbas, cek Ibnu Abbas kuntu radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sim kuring teh ngabonceng di Kangjeng Rasul. Pakola li ngabonceng umurna kakarak 8 tahun Abdullah bin Abbas umur 8 tahun naikon 8 tahun naikon tah babarengan jeung Kangjeng dipayun Sayyidina Abbas dipengker jadi ngabonceng Kangjeng Nabi mah kadang dibonceng kadang ngabonceng masalah tah tidinya cek Kangjeng Rasul pakola li ya gulam bocah oh ya bunda ya anak king ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah bihinna daek teh mun diwurukan beberapa kalimat nu bakal bisa ku Gusti dimanfaatkeun Pakul tu cak Ibnu Abbas bala ya Rasulullah tu kantana pakola cek Kangjeng Rasul ihfazillah yahfazka jaga kumane Allah bakal ngajaga ka anjeun ihfazillah tajidhu amamak ibadah anjeun ka Allah jaga ku anjeun Gusti Allah bakal kapanggih ku anjeun di hari maksud amamak teh engke geus maot atawa di dunia keneh geus karasa aya na Gusti Allah karasa jasa deket na Gusti Allah karasa babarengan na Gusti Allah jaga Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah pakai aturan anu pas jeung sesuai jeung aturan Allah tajidhu amamak bahasa Kangjeng Nabi tajidu amamak teh bakal kapagi di hareup sebab urang teh keur menuju ka hareup finisna urang di mana di akhirat finisna urang deuk ka Bandung finisna urang di Bandung salila urang berangkat dipikir we ku urang Bandung kakarak datang ka mana ye datang ka Cianjur jauh kene Bandung jauh datang ka mana ye ka Padalarang jauh kene Bandung tereh kitu kan kabeh ge datang ke Bandung alhamdulillah urang teh lalakon musafir deuk pae ka ditu ka akhirat tah ku ari teh ditanya jauh kene ieu akhirat jauh sebab ieu keur di Karawang geus deukeut apa jauh ieu jauh kene sebab kurang kakarak ke balok 2 anggul ku sia balok 10 sing hade ieu teh lalakon teh urang teh deuk ka hareup amamak bakal kapanggih jeung Gusti Allah ihfad jaga kuari Gusti Allah engke kapanggih jeung Gusti Allah lamun kuari teu ngajaga Gusti Allah ketika maneh pae kapanggihna jeung siksa Allah lain jeung Allah tuh cek Ibnu Abbas nuhun Gusti ta'aruf ilallah ibadah maneh ka Allah firraha dina waktu keur senang keur sehat ibadah keur sugih ibadah naon fasilitas waya di urang ta'aruf ilallah pake deudeuheusan jeung Gusti Allah wawauhan jeung Gusti Allah ibadah ya'rika bisyiddah ketika orang susah ketika orang gering Allah bakal mere ke orang rahmat lamun orang keur sugih kuari ibadah melalui harta orang keur sehat dakwah orang teh salat orang teh tahajud orang teh dak teh kuari gering sidah ngaranna orang pasti hamuriring hamuriring urang aya maknaan Allah teh maha khabir maha uninga ka hamuriring urang berarti urang teh aduh nyeri berarti cak Gusti Allah aing ngadenge ka sora sia lain ku ari bae kamari keur sehat ku aing kadenge sia loba sodako ku ari sia gering ku aing kadenge jasa rintihan sia sarua jeung sodako sia Masya Allah kamari sia keur sehat sia dakwah sia salat sia tahajud kuari rintihan sia kadenge jak kamari ge sia keur sehat Allahu akbaran kaing rintihan sia sarua jeung Allahu akbaran Masya Allah ulah ieu mah kamari mah tilok salat kamari tilok zakat kamari ieu keur sugih tilok sedekah kuari barang dak gering Gusti
cek bahasa urang nak cek somprana malaikat sora saha eta jae mah asing teh jelema asing teh maja kamari maja telok ka aing telok Allah Allahan pan kuari Allah Allahan saha eta malaikat ikir carita pelecehanana kamari mah pan nyana telok hamuriring ka aing keur nyana sugih mah keur nyana loba harta pan kuari keur susah ka aing Allah Allahan jae mah ngadenge Allah Allahan ka sora eta asing saha si eta jepri teh mah Gusti orang mana ciku papaingan urusan los kusia malaikat aing mah teu wauh ka jelema eta tuh pelecehan Masya Allah dilecehkeun ku Gusti Allah berarti siksa sia ku aing kemari sia keur senang teu menghadap ka aing ku ari keur susah ka aing sia kemari sia keur sehat teu salat sia ku ari ka karake deuk salat sia teu wauh aing ka sora sia supaya orang diwauhan suara orang ketika orang gering berbaring di rumah sakit teu salat orang merintih orang cak Allah kadenge suara sia lain kuari bae kamari ieu keur sehat sia penting Allah Allahan ka aing kuari sia teu salat teu bisa aing nyaho aing mah pan maha khabir sia teh hate mah hayang salat sarua berbaring di rumah sakit sarua jeung salat sia per detik sarua jeung per detik per menit salat. Duh, cek Ibnu Abbas mantep amat Gusti tama. Idza sa'alta fas'alillah. Di mana anjeun minta pentalah ke Allah wa idza sta'anta fasta'in billah. Di mana minta tulunglah ke Allah. Faqad jafal qalam bima huwa kainun isberes qalam geus dituliskeun deui qalam teh. Tinggal ngalaksanakeun aturan-aturan Allah nu kuari bae. Geus beres caritaan roh, geus beres tulisanana surga jeung neraka. Kuari tinggal ngalaksanakeun doang. Falau annal khalqa kullahum jami'an aradu ayaturruk. Lamun bae makhluk seluruhna ngarepkeun ngamadaratkeun ka anjeun bisain lam yaktihi. Ku hiji perkara cek anjeun Nabi anu teu dikodokeun ku Gusti Allah. Lam yaqdiru alaih moal mampu. Eueuh dikodona moal mampu. Dek dibunuh seratusan teu aya tulisan bakal terbunuh 100 moal bisa ngabunuh sakompi dion 203 bila perlu 5 kompi dek kabunuh maneh anana dewe kodona ti ditu moal bisa kajen kumaha geus waj'alillahu wa amal billah syukri wal yakin beramallah ka Allah syukuran jeung yakin wa'lam anna bis sabri ala ma dzakarahu khairan katsira kanyahokeun ku anjeun sabar ala ma takrahu kana naon urang embung urang susah embung sabar khairan katsira lamun tata dina urang ibadah urang gering urang embung ja embung gering teh ketika urang sabar khairan katsira malah tambah derajat urang teh ku Gusti Allah masyaallah wa anna nasra ma'an nasri wa anna al-faraj ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra kitulah cek Kangjeng Nabi ialah akur hadis ieu jeung wa iyam saskallahu bidurril falaka sifalah maka pasrahkeun kabeh ka Gusti Allah nolkeun diri urang cek Tuan Syekh Abdul Qadir idza aradta duhul ilallah di mana anjeun ngarepkeun asup ka Gusti Allah fadhul sok asup pokok nazata pocot ku anjeun ilmaka wa amalaka wa nasabaka wa hasabaka ma'anisyani malika wa ahlika iceun kabeh urang sataranjang ti eta hiji bae Gusti Allah nu aya di jero hate mantep jasa urang ibadah engke ka Gusti Allah mun geus model kitu karasa dainna karasa jeung Allah mun aya bahasa wa huwa ma'akum aina ma kuntum karasa wa huwa aqrabu min hablil warid wa nahnu aqrabu min hablil warid karasa deketna Gusti Allah mantap kitu Kanjeng Nabi Khadir alaihi salam dipenta doa ku muridna mama supaya abdi mantap jasa keyakinan ka Gusti kudu ngawiridkeun naon wiridkeun ieu wa iyam saskallahu bidurrin falaka syifala wa iyam saska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir cek Kanjeng Nabi Khadir wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal Hakimul Khabir tilu kali pada maghrib tilu kali pada isya engke doa ngadoana ieu Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa
ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Etalah doa lah geus ara hafal kabeh eta. Eta doa Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil ngan pelebah ngadoa yeuna nu katuhu jeung nu kenca kabeh di kepelkeun. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Pas wala haula nabuka wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli ya arhamar rahim. Kitu praktekna sakali deui tengetkeun teu kudu ditulis. Allahumma lakal hamdu pekepelkeun dia begitu dikepelkeun kieu murid Kangjeng Nabi Khadir langsung nanya, coba pangbuktikeun Tuan Guru doa eta. Oh, hayang bukti. Dibuka kunyana bajuna nu ieu. Diasupkeun ka dieu. Dileukeun ku mana. Aya ke 10 kali. Kebelkeun di jero ieu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Buka wala haula wala quwata tu kasubkeun ka jero ya wala haula wala quwata illa billah. Namun urang hayang naon di dieu Gusti abdi mah hayang emas babari asupkeun kan. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraj wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Kaluarkeun wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tah masa kopeah. Mas Jawa. Dibukti-buktikeun ku Kangjeng Nabi Khadir mah sup ka dieu buka hayang naon, sup ka dieu buka hayang naon. Doana ieu lantaran doa ieu teh akur jeung wa iyam saskallahu bidurin. Allahumma lakal hamdu Gusti ka Gusti sadaya puji wa minkal farajus sadayana nu Gusti kabungah wa ilaikal mustaka bebeja dengan ka Gusti unggul teu pernah ka makhluk teu pernah ka jelema teu pernah ka sasaha ka Gusti wa bikal musta'an ka Gusti unggul tempat pepentaan minta tulung jeung sajabana. Abdi ma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Akur jeung nu tadi batak nerok jasa tah wiridna ieu bada magrib 3 kali doana nu tadi Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Tanjepkeun ke jero hate urang boga hajat boga naon baca ieu Gusti abdi ge hamba Gusti abdi teh hamba Gusti nu dhaif abdi mah teu boga ilmu ka Gusti teh wa ma utitum minal ilmi illa qalila turunan abdi mah jasa kieu Gusti mah hauninga pangkat abdi eueuh nanaonan Gusti boro-boro menurut Gusti menurut manusia ge abdi mah ditoler-toler tapi kabutuh abdi seueur Gusti lantaran abdi teh geus imah tangga moal menta kasalian Gusti abdi moal menta ka makhluk moal menta ka jelema moal menta ka atasan abdi mah ka Gusti bae nyangakeun sadaya-daya ka Gusti adapun ke Gusti merena nyangakeun kumaha Gusti bae meureun melalui maung melalui orai melalui ucing melalui tangan-tangan manusia urusan kitu mah nyangakeun ka Allah ngan abdi nyuhunkeunana teu kasasangan ka Gusti wungkul baca doana nu eta Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa anta bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullihi ya arhamar rahimin. Geus sakali deui wayahna ba'da magrib wiridkeun ayat ieu 3 kali
haju urang ngadoa nu tadi kukula teu ditulis doana husnuzon geus bararisa kabeh. Ternyata encan bisa, insyaallah lamun memang encan barisa atuh ka kiai nu darareukeut bae di ditu mentak. Cak kiai nu deukeut sarua. Oh sok-sok na bala cekeun lah teu balik ka ditu bae ka kiai diijazahkeun atuh minggu hareup insya Allah doana eta engke dibaca nu tadi jang parenti diwiridkeun abe tambah kayakinan tawakal ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa taat ka Gusti Allah, nurut ka Kangjeng Rasulullah, tawakal ka Gusti Allah, bisa cinta ka Gusti Allah, ibadah penuh keyakinan ka Gusti Allah sehingga ibadah orang diterima ku Gusti Allah, sehingga orang maut husnul khotimah, jaga di akhirat seluruh dosa orang dihampura ku Gusti Allah, dihijikeun jeung para ahli-ahli Allah, ahli tawakal, ahli yakin, ngahiji orang di surga Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran al-Fatihah.